Sampurasun. Jemur awak moyan sakeda tapi manfaatna panjang urang cobian deui kebiasaan nu salamiah ieu moyan wae. Alhamdulillah urang sadayana dinten ayeuna tiasa moyan kembali. Cuaca mendukung, cuaca cerah, cuaca hanet. Urang moyan deui seperti biasa dina wanci anu matuh, wanci hanet moyan. Nyata antawis ti jam 8 dugi ke jam 10. Tapi omat ulah dugikeun ka kamalinaan. Waktosna cekap 10 dugi ke 15 menit. Insyaallah badan urang sehat, tulang urang kuat, peredaran darah lancar, pikiran tenang, wilujeng aktivitas sadayana sing dilancarkeun dina sagala rutina. Moyan teh nyambung jeung alam, nyambung jeung rasa syukur. Ari panon poe isuk jam 7 nepi ka kami. Lain ngaduikeun alam, tapi oge ngaduikeun imun awak urang. Vitamin D panon poe mah tulang jadi kuat. Hata leuwih happy jeung urangan stres. Sanes ukur jasmani, kami batin oge leuwih tanter poyan teh kawas terapi alam. Tanpa ongkos, tanpa alah, tapi kacida manfaat. Kadang moyan teh bisa dipake waktu keneangan diri sorangan cali kumpul bari musep kahadean Gusti mikiran kahirupan ngarasakeun napas eta waktu sepi tapi pinuh ku rasa syukur dunia nu rame bisa eureun sakedeung waktu moyan teu kudu jauh-jauh ka wisata cukup moyan hiburuan sorangan aya kalana urang hayang kabacaan nu sederhana moyan teh hiji diantarana sampai waktu pikeun awak jeung pikiran menang sinar seger deui pinu syukur deui.